Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Cerita Sunda. Cerita ini diambil dari buku saya sendiri yang berjudul Bejaker Barudak. Kali ini saya akan membawakan judul Takbiran. Let's listen up. Takbiran anu ditunggu-tunggu ku jalma nu puasa nyaeta poe boboran. Petingna samemeh boboran sok diayakeun takbiran. Ti magrib keneh barudak mah geus arulin di buruan masjid rek ngadon takbiran. Ari kolot utamana lalaki mah tos salat isya tara balik ka imah darek terus takbiran. Sabalikna kolot awewe mah cak kacik hidi pawon ripuh ku nyadiakeun dahareun sang hareupeun lebaran. Nyieun opak cimpring jeung ranginang mah geus dibeh dituna keneh bekeun orang kota. Cenah ameh sase teripuh teuing. Sabangsaning nu amis-amis mah kayaning peuyeum ketan hideung, dodol, wajit angleng gegeplak, ladu, saroja jeung bolu ke dijieuna pi 2 poeun deui geus deukeut ka lebaran. Atuh nu boga balong mah pi isukaneun rek lebaran teh sok ngabedahkeun kula cenah rek murak bibit lauk emas atawa gurame ajangeun anak incu. Ampir unggal jalma ngarasa bungah ku ayana takbiran sababrek nyang hareupan lebaran. Baju lebaran geus disiapkeun meunang meuli ti pasar. Jarang nu ngahaja meuli ti toko. Paling cupat ulah teu ganti salin mah aya ngaredit ti si Ayu urang Jawa ti Cirebon. Mimiti puasa ge riweuh bahan keur boboran mah geus dimimitian. Ari nyieun nu amis-amis mah kayaning peuyeum ketan hideung, dodol, wajit angleng geplak, ladu, saroja jeung bolu ke pi 2 poeun deui. Sapoe deui puasa geus rame kunu koprak-keprek di pawon. Biasa si emak jeung si ece ngurus hayam atawa entog meunang mencit. Beres daging dipasak deur meleman opak jeung ngagoreng ranginang. Beres nu eta dituluykeun ku nyieun saroja jeung bolu. Ngahaja meuli heula citakana teh ti pasar Senen. Saroja teh ngahaja diwarnaan ku yanci hejo, beureum atawa koneng ameh alus rupana. Ari ngulen mah sok tas magrib wae ngarah teu gansang bulukan, muru gorengeun subuh. Teu karasa waktu teh nyerelek pisan ari dipake barang gawe mah geus kadenge bedug asar. Barudak mimiti nyarieun oncor pikeun ngaramekeun malam takbiran. Maranehna neangan awi leutik jeung lamak make minyak tanah. Geus beres mah sot we oncor disunut ku kayu api rek dicobaan heula naha alus sumbuna atawa goreng. Biasana lamak tinu kaos atawa pamatek jeung teteron rada awet seuneuna. Dur magrib barudak 2034 ka masjid rek nabeuh bedug. Teu nolih beuteung lapar jeung hanaang can buka-buka acan. Da eta ngageguk kana pangaresep sieun kapiheulaan ku batur. Beres salat magrib, deur we bedug ditabuh bari takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Alhamdulillah Gusti geus tamat puasa teh. Saarea pada muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kakiatan dina nyang hareupan sasi saum. Bedug ditakol saenggeus kohkol tanda wanci Isya atuh barudak areureun takbiranana. Beres salat Isya mah deur deui wae narakol bedug dipiriku kohkol kaleng jeung sajabana nu kira-kira aya soraan. Budak kolot lalaki awewe tumplek ka masjid rek takbiran bari marawa kadaharan ajangeun lamun lapar jeung hanaang. Ameh teu tunduh. Biasa we kadaharan saaya-aya beunang olah ti isuk jedur. Tara poho nyayagikeun ci kopi, ci teh bari mawa teko jeung termosna. Nu talakbiran teh gantian mimiti mah nanggap barudak we geus capek kakara digantian ku kolot. Minangka tengah peuting barudak ngora sok aya kamonesan nyaeta mawa bedug ditanggung dikulilingkeun ka unggal lemur. Atuh beuki rame wae peuting teh kudu nabuh bedug jeung takbiran. Barudak leutik oge marilu ngabring ngiring nu nakol bedug bari mawa oncor. Malah nu wanian mah sok ngahaja mawa minyak tanah. Tuluy diuyup ngan teu diinum tapi ditiupkeun kana oncor. Atuh seuneu teh kaluhur ngebobela gede. Si Aa nu sok wanian kitu teh ngarah budak sumanget ngalabringna. Deur barudak seah deui nyakseni nu atraksi ti dituna mah.
Balik ngider lembur datang deui ka masjid atuh beuki rame deui sabab gantian habeuh bedugna. Nutas ngabring mah ngaropi papais opak saurang inang kulub suuk seupan hui ditembak ku cikopi jeung citeh panas nikmat karasana. Seubeuh barang dahar tuluy ngagoler nepi ka subuh. Geus kitu mah diharudangkeun sina kacarai siap-siap yang hareupan salat Idul Fitri. Geuning sumangetna takbiran teh di lembur mah kudu aya wae raramean sangkan lembur teu tiiseun ngarah teu rehet comrek. Barudak jadi deket ka masjid diajar puasa ngaji jeung salat. Atuh nu dipawon sumawona kageingkeun rek neruskeun hanca babahanan lebaran poe isuk. Kupat geus ngagoplak saseeng, angeun daging pinuh sakancah, dituluykeun ku ngagoreng ulen ketan anyar beunang ngagiling make kalapa. Itulah cerita takbiran. Terima kasih sudah menyimak. See you.